Jumat Kliwon. Bagai acu tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi seperti biasa Jumat Kliwon ya dengan Soib Kosmo. Ayah sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedarsu. Tapi Omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat tuh bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Ngaran kuring Asep. Ngan batur anu nyarebut ka kuring mah Asep beuti. Imah kuring di daerah Situ Gunting, Bandung. Kuring digawe di Gang Tamim. Lantaran gawe kuring mah peuting, geus pasti we balik ka imah teh kadang sok ngaleuwihan tengah peuting. Indit pas sore nyabalikna peuting. Hiji mangsa kuring rek indit ke tempat gawe nu aya di Gang Tamim teh. Puguh bisa disebut deukeut ti imah ke tempat gawe. Kusabab kitu indit jeung balik gawe teh ngahaja. Kuring tara numpak angkot tapi nasok leumpang. Sok sanajan di sorang ku leumpang oge, paling saparapat jam oge tepi. Komo deui peuting ninggang balik gawe bisa tereh tepi ka imah teh. Di perjalanan kuring ini ke tempat gawe amprok jeung salah saurang batur kuring anu ngaranna Ali Rohman. Manehna sarua urang Situ Gunting. Lamun kuring mah indit gawe, tah ari si Ali mah harita teh balik digawe. Si Ali mah balikna teh unggal wayah kitu. Lantaran manehna mah digawena ti isuk-isuk tepikeun ka sore. Teu saperti kuring anu digawe ti sore tepikeun ka tengah peuting. Indit gawe, Sep? Lain, rek main bola. Nya atuh rek digawe. Kawas nu tak apal wae. Pan saya mah digawe oge peuting waktuna teh. Padahal teu bisa diheureuyang. Waduh, balik tengah peuting. Kade bisa anu nuturkeun. Bengekeun nya mun aya nu nuturkeun mah kukuring rek dirungkup we sakalian. Lamun anu nuturkeunna jurig rek dirungkup kitu. Tah. Lamun jurig mah rek dikamanehkeun. Ayo saya diteulah nya. Kuring oge teu loba cacarita deui. Geus kitu mah langsung we indit ngajugjug ke tempat digawe.
Singkat carita, kuring oge geus aya di tempat gawe. Samalah langsung ngamimitian ngalaksanakeun pagawean. Merelek waktu teu karasa ari pikiran teu kerudet mah. Kuring oge geus waktuna balik lantaran pagawean geus beres. Singkat carita, peuting eta kuring balik ti Gang Tamim ka Situ Gunting. Sok sanajan balik tengah peuting, taya hewagan keur kuring. Najan kudu leumpang sorangan, bari jeung taya nu maturan oge. Soalna geus biasa kuring balik ka imah wayah kitu. Jeung di barina oge, sieun kunaon atuh, da sidik jalan geus caraan ku lampu. Can acan kuring leumpang, ujug-ujug kadenge sora anak hayam anu ciciakan. Kusabab ngadenge sora hayam anu ciak-ciakan sarupa kitu, kuring jadi penasaran kana eta sora anak hayam. Nu jadi heran keur kuring, eta sora anak hayam teh bet pipindahan. Di teang ka kidul, sorana pindah ka kaler. Terus di teang ka kaler, geus aya di kulon. Eta sora anak hayam teu puguh tempat lantaran pipindahan terus. Kuring jadi pusing, ngerasa ambek kana eta sora anak hayam. Tapi can waka indit, lantaran pusing, kuring teu nyadar, langsung susumbar. Wah sora jurig ieu mah. Lamun nya jurig, cing coba nembongan tong nyumput wae. Kuring mah teu sieun, sok sanajan anjeun bungkulkeun oge. Sabada kuring susumbar kitu, dak dumadak ka aya eta tempat karasa igeum. Geus kitu aya angina nu ngadieu sakedapan nebak kana tangkal nangka. Panon kuring oge malik manco ka palebah tangkal nangka anu daunna arusik cingkorosak. Dahana oge katinggali semua aroyag. Mimiti kuring jadi ngerasa reuas. Sigana kejadian sarupa kitu balu karena tina kuring cacarita anu suaban tadi. Nu beuki tamah reuas jeung sieun keur kuring. Kuring ningali aya suku anu ngabedega di palebah eta tangkal nangka. Katingali sukuna anu hideung bari pinuh ku bulu. Ningali sukuna geus sakitu gedena. Pamikir komo di awakna. Sirah tanggah ningali kaluhur. Barang breka tinggali. Awak kuring ngeleper lantaran aya makhluk anu nangtung di palebah tangkal nangka. Eta makhluk anu kacida jangkung badagna. Awakna jujul ngaleuwihan tangkal nangka. Silaing kumawani nantang-nantang aing. Sok sia mun wani aing nu ngageugeut tempat ieu. Nyaan we, bungkeulkeun eta makhluk teh alatan ti caritaan kuring tadi. Geus coba pikiran deui, kuring langsung lumpat sakulampat lampet ninggalkeun eta tempat. Kacape geus teu dirasa dapun hayang gerak tepi ka imah. Nu jadi kasieun keur kuring. Makhluk anu jangkung badag sarupa kitu bangun anu ngudeg ka kuring. Mun kuring lumpat, manehna mah cukup ku ngalengkah. Bari lumpat, bari teureun meta tulung sugan we masih kene aya jalma anu nyaring atawa aya ronda anu keur tugas. Tapi weleh, salila kuring lumpat nuruh ka imah, geus teh saurang-urang acan jalma anu malire ka kuring.
tepi ka imah. Barang tepi ka imah, nu aya di imah kuring oge ruas ningali kuring anu sarupa kitu. Kuring teu bisa ditanya, lantaran ngomong oge jadi balelol teu mata kaharti. Panon kuring burial buncelik awahing ku sieun. Awak kuring langsung ngarumpuyuk teu bisa cengkat. Samalah kuring pada ngagotong kono aya di imah dipindahkeun, tuluy digolerkeun di kamar. Kira-kira setengah jam, kakarek kuring leler deui. Ingetan oge pulih deui. Malah ngomong oge geus normal. Ngan awak mah angger asa berat teu bisa hudang. Kuring oge nyaritakeun kejadian anu kaalaman basa ngaliwat ka Situ Gunting Barat. Kuring ninggali makhluk anu jangkung badag di palebah tangkal nangka. Eta jurig atawa genderowo meureun siga nu ambakeun ka kuring. Di saprak eta kejadian, kuring jadi gering. Awak teu bisa cengkat, teu bisa hudang di tempat ngagoler. Karasana sajabati berat, dada karasa aya nu nindihan. Lantaran geus aya kana 3 poena, kuring gering sarupa kitu. Nu jadi kolot surti kana penyakit anu dirandapan ku kuring. Eta lain penyakit biasa. Penyakit anu teu sabrong-brong lain ubaraneun ku obat atawa ubaraneun dokter. Tapi ieu mah kudu diubaran ku jalma bisa. Akhirna kuring diubaran ku salah seorang jalma anu bisa samalah tepikeun ka cageurna. Dada anu sesek jadi leungit. Awak oge geus bisa hudang seperti biasa. Geus teu ngarasa berat deui. Siga aya nu nindihan. Cek katerangan ti anu ngubaran kuring. Memang enya rasa eungap jeung sesek teh dibalukarkeun kulantaran awak kuring ditincak ku eta genderuwo anu ngageugeus Situ Gunting Barat. Kejadian eta teh memang enya akibat ti kuring anu nangtang-nangtang ka eta anu ngageugeuh di Situ Gunting Barat.
Kejadian ieu pernah kaalaman ku kuring sabulan ka tukang. Geus jadi kebiasaan budak ngora atawa istilahna barudak ABG. Nu geus pada baroga kabogoh mah pasti malam minggu teh salah saji peuting anu kacida ditungguan pisan. Malam minggu geus jadi ilahar malam pangapelan. Nyaeta rek nepungan kabogoh. Kadang dina masa keur kitu mah jauh atawa deketna imah anu jadi kabogoh geus teu jadi ukuran, anu penting bisa panggih. Hayang we atuh supaya teu sarua teuing atuh. Jadi kan aya bedana. Ngan ari dipikir-pikir mah atuh malam Jumat kieu mah jiga erek ngapelan jurig atuh. Syah, gagabah ngomong teh. Maknya kabogoh kuring disaruakeun jung jurig. Kan lo bandeng ngomong malam Jumaah mah malam kaluarna jurig. Yeuh, Dek, dengekeun. Lamun kuring apel malam Jumaah, kuring mah rek ngetes kasatiaan kabogoh. Maksudna kumaha? Teu ngarti urang mah. Kieu amun kuring apel malam Jumaah, tah hiji mangsa kuring bakal datang ka imah kabogoh teh malam Minggu. Cik hayang nyaho, malam Minggu aya lalaki anu ngapelan teu? Saha nu nyaho? Lamun kurang satya mah eta awewe teh nyieun deui janji jeung lalaki sejen dina malam Minggu. Panggih jeung anu jadi kabogoh. Puguh we kuring ngarasa sono. Pon kitu deui kabogoh kuring oge sarua. Manehna ngarasaeun sono ka kuring. Malah basa kuring rek kadon balik. Rada dipegatan ku anu jadi kabogoh teh. Kuring rek kadon balik sabab geus jam 8 peuting. Geus waktuna kuring balik deui ka imah. Tapi kuring rek balik jam 8 teh jadi teu tulus. Lantaran dipegatan kudu jadi kabogoh. Sigana kabogoh kuring masih kene ngarasa sonoeun ka kuring. Manehna masih kene hayang ngobrol panjang lebar jeung kuring. Dicandat sarupa kitu teh kuring oge ngarasa atoh teu atoh. Atohna bisa lila rerendengan jeung nu jadi kabogoh. Nu jadi tak atohna geus pasti wae kuring kudu balik ka peutingan pisan. Tapi kuring oge teh bisa mungpang kana kahayang anu jadi kabogoh. Kusabab anu keur sosonoan waktu oge teu karasa geus leuwih ti jam 11 peuting. Harita geus aya hampir kana jam 11:30. Kuring oge langsung pamit kanu jadi kabogoh. Dari kudu mondok di imah kabogoh mah ngaragangan ka kolotna jeung tatanggana. Sabab kuring masih kena dina masa bobogohan. Kuring balik ninggalkeun imah anu jadi kabogoh. Ngahaja kuring balik teh leumpang ngaliwat ka jalan Cijagra. Maksudna jalan motong supaya leuwih deukeut tere tepi ka imah. Kaayaan jalan anu keur disorang sepina taku. Sigana peda malam Jumaah merinya. Jeung di geus tengah peuting. Keur leumpang ngaliwatan walungan anu aya di Cijagra. Basa kuring keur anteng leumpang. Ujug-ujug karasa aya nu noel kana ceulik kuring. Malah kuring rada satengah ngarenjag. Bari malikeun awak ningali ka satukangeun. Sabab nu noel kana ceulik teh karasa datangan ti satukangeun kuring. Nah basa kuring ngareret ka satukangeun. Geuning teh sasaha. Puguh oge jelas dia teh karasa pisan kana ceulik kuring. Atuh koe kejadian sarupa kitu.
bulu punuk kuring oge jadi tingcar lengkat. Geus pasti we anu karasan we kana ceuli teh lain jelema anu ngahaja ngadon iseng ngahareuyan ka kuring. Kuring ngagancangan lengkah hayang geura jauh teh eta tempat. Pas pisan di sisieun walungan, panon kuring ningali siga aya seorang jalma anu keur cinekul di bibir walungan. Katinggalina mah eta jalma teh siga anu keur ngadon nguseup. Nyari ningali kitu mah kuring oge ngarasa aya batur. Kuring jadi teu ngarasa keunting. Kuring leumpang beuki deukeut ka palebah jalma anu disangka ku kuring keur nguseup teh. Sanggeus deukeut pangangguran kuring nanya ka eta jalma anu keur cinekul di bibir walungan. Maksudna kuring sarupa kitu teh pangpalama supaya tepati keung teuing. Sababaraha kali kuring nanya ka eta anu disangka jalma teh, manehna teu ngajawab kana pananya kuring. Manehna jongjonjing hareup kasusukan. Kusabab pananya kuring teu ditembalan, kuring jadi ngarasa keuheul. Antukna kuring kukulutus ngomong ke eta jalma. Nah atuh basa kuring keur kukulutus kitu, katinggali awakna eta jalma siga usik. Manehna malikeun beungeutna anu katinggali ku kuring. Barang brek katinggali, kuring jadi ngarenjak sababna geuning eta jalma teh beungeutna ngan sabelah. Dina beungeut anu ngan kari sabelah teh katinggali beureum baseuh ku getih. Komo deui katinggali eta nu disangka jelema ku kuring teh. Manehna nangtung bari terus awakna malik nying hareup ka kuring. Beuki kuring ngarasa sieun basa ningali awakna anu siga rorongkong. Hantungna kuring undur-unduran hayang ngajauhan ti eta makhluk anu lempang semungal aya ngadeukeutan ka kuring. Eta makhluk katinggali calanglap nemongkeun bahamna anu baloboran ku getih. Ningali kitu mah kuring oge geus teu loba mikir panjang. Kuring langsung lumpat ninggalkeun eta patempatan. Jelas aya nama eta teh lain jalma tapina jurig anu keur aya di sisieun cai susukan. Kuring lumpat geus teu noli deui kacape sabab hayang gerak tepik anu jadi lembur. Sukun nyeri geus teu dirasa, balas ditetarajong kana batu atawa ditajong kana tunggul tangkal kai. Kuring lumpat anjog ka deukeut lembur. Di palebadinya aya dapuran awi anu ngarungkunu. Rada ngerasa ngemplong mimitina mah kuring tepat disieun teuing sabab tereh nepi anu jadi lembur. Kusabab pangrasa kuring geus deukeut ka lembur, kuring oge ngeureunkeun lumpat. Kuring leumpang ngalenghoy bari ngarasakeun kacape. Pas pisan dihadapeun tangkal awi, karasa aya nu maralah ngawuran ka kuring. Mimitina mah teu pati dipalire. Nah atuh keur kitu, ujug-ujug kadenge aya angin anu nebak kana tangkal awi. Kadenge cing keresekna daun awi anu katebak angin. Aya angin sarupa kitu teh mimiti mah kuring ngarasakeun aya hawa anu nebak ngaleungitkeun rasa kahareudang. Kuring jadi ngajantang di hadapan tangkal awi. Kuring can inget yang di palebah eta dapuran awi teh aya kuburan. Keur ngarasakeun awak anu rasa seger katebak angin. Kuring ningali aya nu ngolebat di palebah dapuran awi. Buah-buah aya jalma salenti kuring di palebah dinya. Keur kitu ujug-ujug kadenge aya nu seuri meuni nyeleukeuh teuh.
Ngadengay anu seri sarupa kitu kuring langsung tanggah ningali kapal bah datang na eta sora anu seserian. Barang breh katinggali ku kuring. Kasieun anu tadi geus leungit teh mimiti karasa deui. Kuring ningali na daun awi siga aya makhluk anu ngabeleg-beg bodas. Barang disidikeun sok sanajan peuting tapi atra ku kuring katinggali. Makhluk anu katinggali bodas teh buukna rambueuk bari jeung panonna bolotot. Malahan kukuna hideuk sarta pararanjang. Sikana wae eta meureun anu disebut kunti teh. Sa eta serina oge meuni nyikikik matak sieun anu ngadenge. Kusabab kitu kuring anu keur ngareureuhkeun kacape maksudna mah teu bisa lila aya di eta tempat. Ayeuna mah kuring lumpat ngahaja ngadon mapai jalan sawah. Lamun teu jalan ka sawah kuring kudu ngaliwat ka jalan anu aya villa. Sedengkeun kuring mineng ngadenge ti balarea yen di eta villa mun ninggal malam Jumaah sok aya makhluk anu jagung badag megat ka jalaneun. Kuring lumpat mapai sawah sok sanajan kuring kudu bobolokot ku leutak. Kusabab kuring lumpat dina galengan bari teu mali rek ngatincakeun. Kejadianna sababaraha kali kuring labuh kana kotakan.
Ayah keningan. Tapi sekarang cu, waktu nak tanya kapan? Aki kita pamit lah, kita uya ke tempat anu jauh cu. Orang cakap kenal duikan kalian Jumat lewat dia. Malam Jumat payut orang kesarangan deui.